Ari digawe bari malamun teh ieu balukarna ye tudarek teu balong kumaha leletapan nyawa kieu teh lain kakara kamari saka ingat bata uyut aki oge abah masih jarum meneng saya pakasaban sejen liat kita tanen ngolah sawah jeung malawijan kari-kari ayeuna sawah teh ngan dikuriet wae kudu rek meuli nyage nyawa teh teu pati lega ukur sababaraha lungguh lumayan geuning bisa ngaraban kulawarga uyuhan hirup ngeunaheun mongkot leutang bisa nyaparakeun budak si Jarum anak kuy hiji-hijina alhamdulillah bisa ngalaman jadi mahasiswa ngahajar kuliahna di pertanian ngarajaga bisa ngokolakeun ieu rumpan eta tinggal sawah uing geuning nu nyesa euleum mesa puling bungkling cuk-jelek pabrik letak sawah geus loba jadi tulang-tulang beton untung we uing boga si Jarum dielingan kudu jadi budak nu ngaulah ngajual letak entong bah tong dijual saurang mah tong kaboga itu ratus-ratus juta pamimitan di calon-calon tanah lebar ya tanah ketiga karuan urang keun bae batur mah kitu pokna si Jarum mun pipilun ngajual sawah atuh pekan mereka bakar tah pamasaban teh asa diparadakeun kekembingan hirup atuh nya sih mun teu mikir panjang mah kita sarupateun kabong we ngajual ieu sawah bakal loba duit dina ladangna ngan duit eta teh rek dipakena naon usaha naon pan ringah kabisa ukur nyawa paling bantet kalah kabita ku bebelian nu teu perlu geuna teh siga batur ayeuna nu geus ngajual sawahna ujug-ujug jelek gawangun imah anyar jul-jul motor-motor anyar baroga mobil leuteung ha kabeh gaya irungna ge geus saroba nu rada kesal mah kasih Sunta adi uing eta teh dulur tegas mengkunyi di saindung sabapa si eta mah berenang di elingan sawahna deus teu dijual nya sih imah adadat jadi agreng bisa ngalaman boga mobil barudak dipangbalikeun motor anyar ngan hanjakan barudakna duanana kitu daek naruruskeun sakola nu awewe ukur lulusan SMP alhamdulillah resep digawe di pabrik kuli di garmen lanceutna nu lalaki kalah jadi kuli bangunan bareng jeung bapana tuh di ditu gigireun sawah uing nu ieu anak jeung bapa pelajaran di kuli bangunan ngawangun pabrik anyar tuh tinggal itu pabrik nage can anges kakak kona teh kakak ada gerangkai besi rawuh buat pun bahan tuh rea pabrik juga jalan tak gerak bahwa kehadiran dari maya salah sini pabrik istirahat berang mana kuli-kuli pabrik baru datang luar besi rawuh lian kira bagi dua dan cek si Jarum macam alat area sawah teh dina tata ruangna lain ancokan dan kawasan industri tetap perlu jadilah pertanian tapi pemerintah ge butuh netan investor nya kitu cenah teh investor pokona mah eta mah
buka lapangan kerja aja genteng. Peda keren tadi geus aya jalan tol ayeuna. Jabani pesona teh bangsa deungeun nih. Dasar pun kitu salah. Memang urusan di Barendong. Tapi kadang buahnya teh salah teuing ngomongan si Jalut teh nya. Padahal we ingat keneh basa bupati nu jeneng ayeuna kompani. Dina kompanyeuna bupati teh jas pisan cenah rek ngabela parapatan. Rek ngaronjakeun sagala rupa hasil tatanan khususna pare. Bari wae ngubar janji kareueun. Tapi jeung pariga pisan bupati teh diantara pokna teh dulur salembur wewengkon urang teh beunghar ku hasil tatanen malah kapan jadi lumbung padi nasional nu mata musim kuring dipercankan ku dulur sadaya kapotongan can jadi bupati widang pertanian mah pasti jadi program andalan sarwani hasil tatanen yuk urang anjatkeun tangkap kayupan parapatan ge aya ujangna sarerea bisa leuwih sejahtera kayupan parapatani kudu makmur dan urang eta luhur pertanian urang kudu maju bisa kudu bisa pasti bisa dulur ngait urusan bidang pertanian yuk motor simkuring dina tani urang apa satu hebat kan kompani nama. Halo? Ambu? Jangan cari. Jangan cari salaman teh ya. Astagfirullah. Nah boga boga teuing jelema teh nya. Teu ngarti juga dijanjian teh. Cikan sampai kenapa tanya, abah ngomong langsung jeung manehna. Nya, kumsalam. Nyari jam cari panjari tadi geus dijelaskeun sawi mah wani jual itunya ya nyajan ujang macet we omongan ulang ngadunggu omongan si aku induna budak uing sakali negaskeun najan sawi dibere ngabeda ti batur dua kilo kali diperlukan di Bandung. Sawikan wani tuang, itu enya. Assalamualaikum. Indung nasi jalu, wah diwut sagala di. Halo? Nya, salam. Abu, ye nurek meuli tanah mah pasti basa teh kapolang kami kita ku sagala cara eta motor hadiah teh sabenerna pangbibita ka urang salian ti mere rega 5 ti batur sangkan urang we ya daek kajual sawah eta teh eta mah mana ngabulus RCTI kumaha nya RCTI rombongan calon tanah Indonesia. Ya aku tutan abah muaroba sawah mau dijual sawah urang mau dijual tapi kalabaran kadal deh nyari aku nah jadi lupa paman tegas simpan
gitu wae awewe mah teko duit nu rada bada. Mau ditambahin iming-iming hadiah di kabinet. Terus wae panganan teh loba kuil. Jadi ngadon hejo. Dasar awewe mah awewe mah.